nya naon sudah babaturan nya. Jadi Itu nya hiji-hiji mana yang deui. Baturan terupa teh. lain. Lain. No, Euy, balik ke Jurang Adi. kurang Yono, Kurangnya Sansan Aditya. kurang Asep Yono. Asep ya. Aslina. Balik di channel Sunda Genep dulu aja. Sunda Genep nganyin playlist anyar, ngaranna Sunda Bantu. Di mana mararane bisa sharing, curhat-curhat, keluh kesah segala rupa, enjoy. Kayak di tim urang nyeuna Naon? dina IG pertanyaan-pertanyaan gitu kirim ke dia kurang bacakan beres solusinya lebih menalus. Entah bakal beres solusinya lah. Dok, kenakan mana sana? Kurang Yono Di mana? di Pengalengan Selatan. Aing ka dieu teu diundang aslina. Aing ieu meuli rokok sorangan teu dibayar aslina. Datang ka dieu teh aing teu dibayar, meuli rokok ge sorangan. Ya pokoknya nyen playlist anyar ngaranna Sunda Bantu eta kan. Langsung aja lah. Jawab no kemana no? Cok. Ah, Aing segala naon jawab aing. kalau boy. Ieu ka ade-ade hampura ngarokok da kumaha atuh teu ngarokok mah teu Bandung. Ah, di mana teh? Smart people nya. Ini smart people anjing. Kalau dengarkan ya. Gimana bahasa Sunda, bahasa Indonesia bisa. Arab oge jawab Oke baik, Arab oke baik. Da ieu mah tuh sakahayang Di belum disebutkan karena mau cerita dengan ini pengalaman naon, teteh kan? belum ada. Memutuskan hal yang belum pernah terjadi, mau cerita. Jadi memutuskan hubungan sebelum jadian, aneh dan tidak banyak yang merasakan. Pertama saling care, peduli, bertukar kabar atau sama satu sama lain. Support satu sama lain, bermimpi akan selalu bersama, tapi satu pihak berpikir mereka hanya sebatas teman dan pihak lain pun tidak menunjukkan bahwa dia peduli anjing. Tidak ada komitmen ataupun sikap benar-benar saling memiliki, tapi di sisi lain ya udahlah sebatas silaturahmi, belaka dan bertukar cerita tiap harinya. Rasa peduli pasti orang tiap hari bertukar kabar, tapi ya udahlah orang hanya temenan aja. Kumata. Jadi mah berharap teh nya berharap gitu. awewe eta na awewe. Pengalaman teteh belum lama ini dah anjing. Bae tetehna ka aing tuh. Dia pun bojong ieu mah. Sok terus. Ampun ieu mah. Kumaha tah eta na euy? Nanti Jadi barangkali bisa membantu. si eta na teh awewe jeung lalakina teh da awewe mah kudu aya bermimpi bernya hayang sasarengan gitu. Ya, tapi satu pihak lalakina teh minggir deui manehna sebatas babaturan ngomongin ka jodoh. Tapi kan bila jodoh mah nya diatur ku RT nya. Jodoh mah nya lain diatur ku RT. nya bae berarti eta mah Berarti kumaha itu lalakina we. Tapi aya kene can parah teh. Jadi dengerin, setiap laki-laki yang dipegang itu omongannya juga komitmennya, tidak butuh janji-janji, haha ataupun mimpi yang hanya halu belaka anjing. Urihnya. Emang laki mah kitu emang. Nu afat aing laki anjing. Nya aing sarua laki mah modalna naon ngawaduk. Benernya. Nya laki mah aslina kade teteh ka lalaki sok ngawaduk da kabeh laki ngawaduk. Bener ngawaduk mah teu cair. Anjing salah aing menyudutkan ieu anjing ah. Nya aslina lah. Nah, tapi eta yang benernya eta. Iya bener. Aya deh ya, kedua ya. Nembe ge can parat meureun. Enggak wes eta emang. Nya naonnya si tetehna ulah hayang babarengan tuluy nu umum nya geus nya. Ulah berharap banyak tuh. Ulah berharap banyak teuing. Jadi ulah berharap banyak teuing coy. Berharaplah pada seseorang yang sangat KA itu. Yo, keduanya ieu mah bade curhat, kumanya mengendalikan temen yang sok luhur ning ka urang teh gitu. Tapi lamun ku abi digenggeureukeun teh sok malik ngewa ning ka abina teh. Kumaha si temen eta meh henteu kitu deui sifatna bantu solusinya anjing masalah pertemanan SMA Babaturan nu luhur ngomongna anu sok
nuso. Nah lain Da boga pangabutuh mah maka batu nu sejen. kesaannya tapi bener meureun ieu kitu nya sih. Heeh, si eta teh. Saha si eta teh? Kumaha Si Aceng. Aceng maneh eta mengendalikan ya mana? Jadi kumaha carana mengendalikan? yang bisa mengendalikan soalnya jelema teh hirup gitu Jadi hese otak teh kali liar anjing. Gitu beuh. Tapi solusinya kumaha cenah tah? Mengendalikan. Solusina Teu pelat anjing. Jadi babaturan teh luput. So, lamun digeumbeurkeun gitu. Jadi kumaha tah? Solusinya kalau nu aman, nu aman-amannya bae we da batur. Batur nanya nya tembalan, batur teu nanya mah nya ulah yang cek ana 2020. Da urang ge kitu urang ge. Halus. Berarti kitu nya mun aya nu mun ditanya wae jawab. Ini tanya jawab teh ditanya mentong. Tong. Da main lagi bakal erain sorangan aslina. Da teu rugi ditanya ku jelema sombong. Nah, kasih eta tah ngomong Aceng maneh. Dapat teu rugi teu ditanya ku jelema sombong mah aslina. Ngomong luhur mah. Ngomong-ngomong duit mah. Ditang bener udah hade ya. Ade euy. Anjing ada para sad boy atuh Nah, mun geus nyaah sok hese ngalupakeun. Berjah hese ngalupakeun. Nyai eta mah teu apa urang nya. Gas santai heula anjing. Aing sok ieu narasu aing mah. Ieu bucin ya. Tapi kumaha tah? Bucin Namun geus nyaah sok hese ngalupakeun. eta nya prinsip si jelema eta na da geus aya na jelema hatena mun. Terus eta ngomongna. Ka maneh saha? Udah sebutkan si Udin Udin anjing sini tah kita. Si eta kumaha tah? Namun geus nyaah sok hese ngalupakeun anjing ngalupakeun. Nya naon tuh geus nya anjing dilupa-lupakeun nya. Geus nya mah eta dilupakeun. Tah berarti eta solusinya. Heeh. Nu geus mah geus lah. Nu geus mah geus da moal bisa diubah deui moal bisa mah jadi orok di ompong di moal. Moal. Geus mah geus pertahankeun. Geus nya mah geus pertahankeun. Bener. Tong hayang ngalupa-lupa ciga apa masih teh meureun ieu mah caritana mah geus putus goblok. Geus Ieu putus. caritana mah geus eueuh meureun. Oh, urang teh bobogohan we jeung maneh misalnya ini. Oke. Nya misalna Misalna urang teh nyaah ka maneh. tapi Maneh teh mutusin urang. tapi nyaah keneh kumaha hese ngalupakeun anjing carana meureun Cara naon lieu? cara ngalupakeun meureun. Cara ngelupakeun naon kenangan. Segala tapi geus lah nih. Eta mah Memang geus lah. Nya nu geus mah geus jeung dilupa-lupa, da kieu lupa sorangan. Anjing. Ana 2020. Naon? Anjing sakit lah. Kalah Mesti dia teh kipas. Lina kipas enak. apa kieu anjing? Kipas. Kipas. Ampun imah euy. Kalau menjonya akhirnya kena euy. Aya kena kalah. Mending mabar lah tong curhat lieur kana babatok. Teu saha teh? Aya batur ieu. Batur lah. Mending mabar. Mending mabar lah tong curhat lieur kana babatok. Kumaha eta anjing? Ya emang netizen mah kitu udah jalan mama kumaha nya. Cek paribahasana mah non tunggul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan teh ya aslina. Jalan mama gitu. Launa versi launa tuh versi launa. Nya jalan mama jadi tunggul tempat kaluputan tangah tempat kalepatan sajam robah semenit ganti. Jadi sore tara kapake isuk eta bah jalan mama aslina netizen mah. Jadi mending mabar daripada norek mabar eta mah. Nya prinsip urang, ya terserah urang dah di Indonesia teh meureun aya hak asasi manusia nya. Benar. Nya, jadi kumaha urang. Eta mah norek mabar ji. Heeh. Mabar bae. Jeung naon nyebutkeun naon we teh? Lieur lah kan babat. Oh, emang lieur anjing lah. Mata aing ngobrol ke lieur. Kumaha aing nya? Heeh, enjoy. Aing nya naon cak nguruskeun hidup batur. Terus sorangan ge cari bener mah ah. Ayo kan ada, ayo deh, oh ini lucu euy. Lucu euy. Nah, dahar bet kudu ngahuap, nah mun beunta terus sok beurih. Bundar. Cing nanya teh anu rada urang terkesan pinter atuh euy. Henteu we da emang nah mun dahar jeung ngahuap. Nya mun teu ngahuap paling dahar sebutna. Terus namun beunta namun beunta terus sok beurih. Mun beunta terus sok beurih. Ada siapa dewa anjing kode. Lieur goblok. Itu malah kamu mararanehnya enak. Nah, amun beunta sok beurih. Nya tuh. Mata anjing beunta. Beurih wah. Beurih hirup. Cobaan sok. Benernya.
Jadi kumaha eta anjing solusina eta? Solusina Nah, dah. meh bentar teu beuring. Nah, dahar teu ngawap bisa sih. Hah? Lu geuring. Oh, ulah. Entah mun marane geus lumpuh. Pingit anjing eta. Ampun aing nya mun naha dahar beut ngahuap nya tuh ngahuap kecuali jalema anu geus lumpuh di geus selang teh geunya aya nu kitu. Aya. Jadi kalau kemari kudu bersyukur dengan keadaan kita yang sekarang. Eta. Di luar sana Mas. Di aing Indonesia. Da meureunnya Kita di luar orang susah kita aya nu susah. Urang gawe ripuh aya nu ripuh gitu. Jadi nah dahar bet ngawap sia kudu bersyukur lah. Mun dahar bisa kana ngawap. Batur mah teu bisa. Anjing. San Aditya 2020. Terus bentak terus sok perih. Bentak terus sok perih mah da kana waktuna. Bentak ya waktuna isuk jam 5 sia udang nusak salat dengan tara pembaya lah. Bentak terus sok perih mah engke kayak waktuna anjing. Waktuna molor sare KS. Gitu. bahasa Inggrisna meureun bobo. Nya. Jadi kalau bersyukur lah sih mun bentak terus perih keneh halus berarti bisa kena nempo. Jeung eta mah babah jeung eta mah kumaha pamikiran urang. Nyamannya berat bentar tuluy da kudu ngicung nya. Pasti ngicung ieu ngawadu ieu anjing kabange. Kabange. Berarti teh. Oh geus nya? Tinggal hiji deui, Bro. Kumaha pendapat Rahwas? Urang di mana? Kumaha pendapat arurang di tahun 2020 anu begitu pabaliut eta we lah jadi mah. Aing mah ngebahas gimana sih aslina? Cocok terus. Ya 2020 sangat berduka ya. Covid terus teh urang teu bisa kemana mana, bisa beli. Terus bersyukur lah hiji-hiji nama. Nyata. Mana? 2020 naon? 2020. Oh berarti teh ngabahas coronanya? Untuk corona jadi meureunan pendapatna di tahun 2020 terus teh teu karasa puasa sakedeung, puasa ulun barali gitu. Kumaha pendapatna? Pabaliut cenah. Begitu pabaliut eta we. Pabaliut eta. Nu kumaha dia rasakeun naon lah. 2020 ieu kumaha? Jebak. Naon? Jebak. Dina, Cicing di mah mun bahasa Inggrisna meureunang gabut. 2020 sangat kacau nya. Kacau aslina. Kan tahun kemar teh meureunang tahun kemar. Tahun kemar anjing. Dek dina buku-buku lah aing pernah maca pokona mah. Teu beja cek batur. Da jelema mah teu luput dina ngawaduk heuh. Berang teu. Naon? Anggap urang teu. Oh, mantu mana mah si Soleh. Terus mah Si San Soleh mana punya? 2020 kumaha ieu 2020? 2020. Kayak tuh anjing. 2020. Puasa ulun baralik, pan di kota acara Lain. Maksudna pabaliut teh si mangga teh lain masalah 2020 lah. Kabeh gitu. Heuh kabeh nya tina corona ongkoh. Corona. Terus Pabaliut we jeung demo naon? Demo nya politik ngelieur anjing. Politik lieur nih aing udud. Cabe murah, kol murah anjing, obat anger. Obat anger mah. Jadi kesan-kesana we lah. 2020 nya tareng wisan aya nu sakedeung cicing ieu mah terus. Nya Kesan-kesana mah 2020 ieu mah anjing kumaha nya? Hese nya. Heeh, pabaliut pokona mah. Heuh, emang pabaliut bro hese. Jeung naon nanyakeun ka urang nya? Naon teu apanya bae lah nya. Sok terus. Heuh pabaliut. Heuh emang pabaliutnya 2020 pabaliut. Jadi enggak lah, mang tong mikiran batur. Pikiran we sendiri. Pamajikan mang, budak mang. Parabak rezeki anu halal. Ajer kayak. Nya, bener. soalna naon amal nu pangarusna teh maraban nak pamajikan kudu rezeki nu halal. Anjir kayak. Dina mang tukang salat ge da sok ngomongkeun batur mang teh kucing. Keur nya? Nya, Nenak karek peripu. Mending kene. kalau puripu jebak gitu. Kok aing ke jebak. Itu teh jebak asli. Kesan-kesana we.
kesan 2020 kesannya pesan lain deh. Kesan mah meureun urang juga 2020 teh juga 2020 teh panama kacau lah pabalieu terus dina urusan politik ekonomi mah harga marurah politik demo wae nya naonan ongko kerumunan anjing kumaha ongko aya demo ya nya eta urang pabalieu nya eta abong ulah kerumunan tapi nah jeung daremo balik di sana mah demo mah urang support urang demo aku ada demo gitu eta mah di sana mah misalnya ada satu pihak lah eta mah bisa disebutkan skenario ini adalah skenario tapi skenario yang terbaik adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Terus teh menurut orang 2020 kemana? Ya sok menurut mana kumaha? 2020 ujutan anu osok mararaneh budak anu sok marabok untuk mabok nya aing sarua aing nya ampura da kumaha atuh dina kebiasaan oge geus keluar geus teu bisa gitu kalau dina bisa keur anjing olahraga make masker main bakun make masker kumaha kan eungapnya jadi 2020 mah ucutan kacau balau terus teh nondenya kacau balau ucutan teu ngarti anak tereh nah pilkada Terakhir pilkada deui sok enak corona masih kena kieu. Jadi tetap pakai masker, hand sanitizer, jangan kemana-mana, di rumah aja. Kesangi keluarga kalian, gue Adi, gue Yono, peace. Jadi anjing, geus nah. Jangan lupa subscribe-nya. Aing kade aing buka IG asli aing mah. Culun Facebook Bang Facebook mah Asep Yono. Geus nya. Jangan lupa anu resep video ieu like, anu tonton tepi ka anggeus, bagikeun ka babatur maneh kabeh. Subscribe omat, enjoy. Permisi. Ada yang aing jadinya sok atuh. Rekam mana mana? Tinggal jadi bisi aing ngomong rada kasar nya, bisi ngomong rada kasar. Terus teh da kumanya da konten urang mah ngobrol, kieu ngobat, intina mah ngomongkeun batur. Nya ngomongkeun batur kita ngomongkeun batur da nu nanya lagi batur kan teu kenal urang mah nya resolusi ya. Resolusi bisa solusina teu asupnya kan bayar lah dah kumanya kalau mah terus bahasa Inggris nama kuma saya bahasa Inggris nama aslinya puranya bisa ya kata-kata nggak bisa ya kata-kata nu terkena ka aranjeun ka sadayana Republik Indonesia ieu lah apa nama da ieu mah kana Republik Indonesia nya pasti itu negara lain lah lajo kade ta ieu beungeut ieu kade ganteng Facebook naon tadi Facebook Sepiono nya kade tah ikuti like enjoy aman mulai kumpul lah tak buang lop lah ya oke sudah bantu nu kedua bakal aya cok tanya-tanya deui masalah naon lah tema broken home lah ya namanya sepi lah temana sepi gitu lah peace peace aja